Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Lamun keur diuk nyorangan heg bari mulangkeun panindeungan ka mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Rarasaan kondi mah asa keur lalajo bioskop. Lalakon anu kungsi karandapan beruh breh narembongan sarta dina filmna teh salawasna aya manehna jeung bapana. Lalakon anu ku kondi bisa diinget-inget nyaeta ti zaman masih keneh sok digagandong. Nya dibandingkeun jeung Kang Odong mah apet keneh kondi ka bapak teh bisa jadi meureun pedah kondi mah budak pangleutikna. Mitra kaum dangu ari sanyana kondi teh bungsu hirup sabab boga adi awewe ngan pondok umurna. Kitu deui Kang Odong maehna teh cikal hirup da bogaeun lanceuk malah cenah lanceuk Kang Odong mah geus rada gede maotna teh kira-kira sataun deui asup sakola. Mitra kaum dangu leuwih ti saminggu kondi nguluwut oge. Ti sanggeus ditinggalkeun ku bapana teh tara lunta jauh ti sabuneureun imah ari lain ingkah ka warung mah. Mun teu kitu paling-paling ngulampreng ka imah Waal Kasan asa kakolot sorangan ka eta mah bubuhan jalamana bager jeung akuan. Rayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajindi ngesian lulurung batin. Tah dugi kadinya nya Mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna Mitra? Mangga Mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu nincak kadua mingguna kondi geus mimiti deui asup digawe. Da lamun hantem-hanteman cicing wae di imah mah kumaha atuh dahar. Ari rek kateterusan ngandalkeun pamere batur era jeung deui batur oge pasti bakal boseneun. Anu mataknya kondi teh maksakeun maneh datang deui ka pabrik aci. Tah kondi mending ge bang berangkeun di dieu ulah aya wae ngalengkur di imah ceuk mandor erom. Nyanya mending keneh ngababerah diri di dieu mangkana ayeuna mah aya sinci urang babakan loat teh euy ceuk si Entam anu pacabakan sapopoena purah ngujalan sampe ka panggilingan. Gandeng sia pentil-pentil geus caritakeun awewe. Mandor Rom ngagebes tapi kituna teh bari seuri. Atuh kan bae Mang. Ngalah teh gede Mang. Pokna bari sasarengehan. Baku da si eta mah tukang heureuy. Teu jauh ti kondi umurna oge si Entam mah ngan pedah sakolana teu kungsi rengse ukur tepi ka kelas 4. Nyamang kan wae nyarita sakitu-kitu wae mah atuh hitung-hitung intermezzo Mang. Si Sapaat minu nembrong. Naon intermezzo teh euy? Mandor Rom nanya. Eta nu sok aya dina dongeng Mang Anggang teh geuning naon karah intermezzo? Mang Anggang.
sama nganggang teh. Eta tukang dongeng teh geuning na YouTube. Atuh wau. Naon intermezzo teh? Heuh nya intermezzo we. Teu puguh si laing mah. Nya kitu pancak wing ge. Si Sapat anggar embung eleh omong. Heuh naon dimaksud intermezzo teh naon? Mandor Rom nanya deui. Heuh intermezzo we. Si laing mah kana bulak-balik da kok. Tuh itu Kondi Sinci teh tuh. Cek Sintam nyerengeh bari nunjuk ka lebah lawang pabrik. Karek saminggu digawena di dia oge nuturkeun bibina. Bodasnya awak nanya gelisnya. Menggeus gandeng sia. Sok-sok geura digarawe singsud. Cek Mandor Arom bari terus ngaleos ka lebah panimbangan. Mitra kaum dangu ari keur digawe mah sok laleungitan kabingung teh. Da puguh bari dibarung ku sempal guyon teh. Jigana eta anu ngalantarankeun Kondi betah oge. Da ari ditenjo tina pangasilanana mah paling-paling oge tiba pas keur nyumpunan pangabutuh sapopoe bae. Mitra kaum dangu sok sanajan geus ngarasa betah tapi lain hartina Kondi taya rencana ingka. Mun hiji waktu aya pagawean sejen anu katimbang leuwih alus mah geus nyieun rancang rek pindah. Tapi ngaran-ngaranna oge dirembur gawe naon atuh. Da kitu-kitu keneh geuning anu gancang payu teh ukur tanaga. Dibandingkeun jeung buburuh ngangon, Kondi mah asa mending di dinya digawe teh di pabrik aci. Dina hiji mangsa sararea keur istirahat gawe. Pok si Sapat muka carita. Uing mah lain teh hayang neangan gawe anu leuwih enteng bari penghasilan rada undak teh euy. Ngan di dieu mah pamohalan manggih. Kudu ka kota euy, neangan pagawean anu kaditu mah. Tuh katanya si Sarman menis maju ayeuna mah. Jadi naon kitu si Sarman teh? Tanya Kondi penasaran. Jadi naon teh geuning? Eta Cur. Cenah mah jadi pelayan toko atuh, jadi pelayan toko. Tembal Sincur mairan mang jawabkeun ka penasaran baturna. Lain toko deuleu apotik anu bener mah. Si Sapat magat kalimah. Pan sarua-sarua kene atuh, sarua kene. Sincur embung ngelehan. Nya beda atuh. Ari si laing beuteung kanyaho. Menggeus pan keur ngadongengkeun si Sarman urang teh. Lain rek pacental-cental naon bedana toko jeung apotik. Cek Kondi ngahulag nu keur parere omong. Da si laing atuh hayo we ngagokan atuh. Jadi kumaha ayeuna si Sarman teh? Atuh hirupna teh katonjona bangun senang. Lat-latna 2 bulan sakali masuk nyelang heula balik ka lembur. Papakeanana oge ginding, jaba duitna marakis. Mata kenaon atuh. Si lain ge nurutan dari hayang jadi pelayan toko mah. Teu kudu indit ka kota di dieu oge aya. Nya toko saha nu aya di lembur urang? Nya toko nu Haji Duye. Toko nu Haji Duye, uing kamari menang beja cenah butuhan ku pagawe. Walah, lain ge toko atuh ari nu Haji Duye mah euy. Lain ge toko tapi los material deuleu, los material eta mah atuh. Pan sarua-sarua keneh eta oge, ngan peda-pedana teh toko kai jeung toko apu. Cek si Sapat bari nyerengeh. Atuh keneh-keneh kudu natak mundak digawe di toko Haji Duye mah. Kondi bari seuri nyerengeh. Atuh, jadi purah ngakutan kai jeung nanggungan apu mah nyanggeus wae mending digawe di TKS atuh. Batan dia los material mah mending di TKS. Naon TKS teh? Toko kerok sampe. Tembalna bari nyakakak. Tapi euy, aya pacabakan di lembur anu ngadatangkeun untung gede teh euy aya. Bari urangna ge teh capek. Tah naon euy sugan bae ka badanan ku urang. Tembal si Sapat. Nyiar endog hayam kampung. Nyiar naon? Nyiar endog hayam kampung. Ari geus kitu? Nyiarna langsung kana sayangna. Terus? Untungna teh batikal-tikal cenah. Geuning make nikal-nikal indungna.
mekanikal dikumahakeun tahun hayam teh. Cek aing oge. Nya rendogna langsung kana sayangna. Aya anu bogana beuli. Terus eueuh mah cokot bae geura moal teu nikal. Cenah bari terus ngaleos. Ye, dasar aya terah copet si laing mah. Hanas ku dewek didengekeun. Cek si Sapaat ku kulutus. Mitra kaum dangu teu karasa geus rek aya kana satauna kondi digawe di TKS teh. Toko kerak sampe teh lamun cek sincur mah. Ti poe ka poe angger we anu digugulung teh sampe acieun. Bener cek sincur oge cek si Sapaat mun hayang undak kahirupan mah kudu miang ka kota. Tapi ka kota teh saha anu baris dituturkeunana. Da kondi mah teu boga baraya anu boga pakasaban di kota. Ari lain anu sarua pada jadi pegawai kasar mah. Heueuh kitu wae sabangsaning jadi kuliladen. Kungsi kamari-kamari oge aya anu nawaran jadi kuliladen di Bandung. Tapi hoream kahiji sarua keneh jeung digawe di pabrik aci anu ukur ngandalkeun tanaga. Jeung kaduana kondi teh bang baungeun ku kajadian anu tumiba kanu jadi bapana teh. Nya kapan Bapa Majid Suwargi tepi ka tanpa daksana teh alatan jadi kuliladen di Jakarta. Tina halanceukna mitra nu teh lian soal Kang Odong ku kondi geus teu pati diinget-inget deui. Da masing hantam di pikiran oge moal matak jadi hade ieu. Bisa jadi maehna oge aya di kota ngan kunaon atuh manitara ngirim beja acan. Jajauheun mun nyelang heula balik mah. Tina hal eta kondi can manggih jawabanana. Mitra dina hiji waktu kondi ditawaran gawe ku Mang Mahmud gawe di kota Bandung. Ari Mang Mahmud teh bandar beas. Rada baraya keneh ka Bapa Majid oge sanajan layar-layar wae mah. Bulan hareup Mang Mahmud teh aya rencana rek meuli kios. Damun si laing purah nungguan mah cenah cocok kitu. Daek henteu cenah cek Mang Mahmud dina hiji mangsa. Nu harita terus diwalon ku kondi kalayan daria. Nya urang pikiran heula we atuh Mang cek kondi balaka we ari kahayang mah nya meunang pagawean di kota teh. Tapi barang ras maena inget kana pagawean anu keur dipasrahkeunana hatena teh make rumengkog. Heuh eta tuh da ukur jadi tukang nungguan elos beas. Asa jauh teuing tina angen-angeunna. Da ari kahayang mah anu leuwih undak ti eta. Tapi kareku sakitu oge kondi banget nganuhunkeunana kana kahadean Mang Mahmud teh anu geus haat hayang ngajejeuhkeun dirina. Mitra rada lila kondi nimbang-nimbang pangajak Mang Mahmud teh. Tapi dina akhirna mah teu burung nyebut daek. Rek balaka deui wae pangna manehna daek dibawa ku Mang Mahmud teh lian iwal ti hayang nyingkah ti lembur. Lantaran hoream adu hareupan jeung maijo hindungna. Pang-pangna mah Bapa Terena.
Kusabab asa dihiledan wae ku hantem disabit-sabit imah ditinggal bapana teh. Maksud teh imah anu ditempatan ku Kondi. Heuh dangan eta-etana anu diwariskeun ku bapana teh. Kapan ari raja kaya liana mah geus beak ditungtut dijualan ti heula. Ari caritana teh kieu mitra. Harita pas sore basa Kondi balik ti pabrik di imah kasampak geus aya maijo. Tara ieu dikunci panto teh tuda cukup ku diselotkeun bae. Dirongkong ti luar tina lebah reregan oge kadongkang eta slot panto teh. Ari maneh kunaon maneh tarangan jangka mak? Cek maijo ka Kondi. Oh mak, loba gawe tuh mak, wayah kieu teh geuning karak bisa balik. Tembal Kondi bade nyusutan kesang dina tarangna. Geus lila mak? Ah, geus lila? Ti tadi sabada adan lohor. Gap Kondi kana poci, tetela caina haneut, tangtuna oge indungna anu mangna heureukeun. Malah basa mukakeun tetenong oge make geus aya dengan sangu sagala. Hampe gara dahar, cek maijo kalayan Daria. Kerek mandi heula ka reunang. Walon Kondi bari terus ngaleos ka pancuran di lebah. Mitra kaum dangu balik ti cai bak dahar. Mani ponyo ngalimad bubuhan dengan sanguna rada punjul ti sasari da dipangasakeunana ku maijo teh. Kondi, silaing teh geus we atuh cicing jeung emak. Cek maijo muka obrolan sanggeus Kondi reres daharna. Ditawaran kitu teh Kondi tegancang nembalan. Da puguh ti basa eta oge embung ari kudu cicing di ditu teh. Kumaha daek? Maijo nanya deui. Asa hoream mah. Hoream kunaon ieu? Tuda rada belot ka pagawean. Ah, tuda jauh oge teu sabaraha ieu kacekna jeung ini ti dieu. Jeung deui mun kuring pindah ka ditu teh. Saha atuh anu rek ngeusian imah ieu? Lamun diantep sina kosong mah sok tereh ruksak. Nya eta kieu maksud mah teh. Cek maijo reg heula ngarandeg bangun nu kagok nyaritana. Kumaha? Imah ieu mah urang jual wae. Dijual? Nya urang jual wae. Tembal indungna bangun asa-asa keneh. Dijual? Nya urang jual. Ah, ulah atuh mah. Pan ieu teh lain imah anu kuring wungkul. Sebab Kang Odong oge boga hancengan. Kan wae lanceuk maneh mah tong dipikiran. Tanggung jawab emak lebah nya ngeureupana mah. Nah make kudu dijual atuh mak. Mitra sakadapan mah Kondi cicing we badis arca. Rada lila deui rek ngajawabna teh. Yah, puguh emak butuh duit keur modal. Cek indungna deui sanggeus neuteup beungeut anakna nu harita kawas nu keur bisa ngaluarkeun cimata. Ulah ceurik kawas awewe wae sia mah. Yeuh Kondi, hal ieu lain ngan saukur kahayang emak, tapi keur kamajuan urang keneh. Lantaran bapak tere maneh teh hayangan ngalagaan usaha kana ngabajungan dudukuy. Ngadenge kitu Kondi tegancang mairan. Hatena banget temikeun. Lain ku perkara imah-imah teuing tapi embung ari bakal cicing di imah maijo mah. Kalah ngahulang sia mah. Heh, kumaha Kondi? Maneh setuju? Asa henteu mak. Jaba deui pan kudu barempugan heula. Barempugan teh? Barempugan jeung saha? Ya jeung kakak Kang Odong. Sidik jelema oge eueuh. Omong indungna. Sorana rada bedas. Deui-deui Kondi teu wani wakan nembalan. Geus apal kana adatna. Mun maijo nyaritana geus bedas eta teh tandana mimiti ambak. Yah Kondi. Apaan ladangna oge lain keur curak-curak, lain keur poya-poya, lain. Tapi rek dipake modal usaha. Usaha kolot. Ngaras rea senang. Kapan lamun geus senang masih lain teh
teu kudu leledokan digawe di pabrik aci. Matak naon mun milu dagang jeung bapak maneh? Ah, teu kacipta mun kuring tipe ka kitu teh. Tong boboroning milu dagang panghiga hoream. Ngomong naon sia sok ngalunjak. Tong dianggap bapak tere eta teh. Da bapak pituin maneh mah geus eueuh, geus maot. Kuring kekeh moal mikeun mak. Nah, moal weh. Mitra kaum dangu ngadenge pamadegan kondi kitu, meijoh ka tembong bangun nu ambek. Ngan jigana ari terus maksa mah moal. Lantaran nyage kolot ka anak, tapi dina urusan eta mah meijoh moal bisa maksa. Ari pangna kondi nolak kahayang nu jadi indung sabab memang alasanana tepi kahartieun. Asa tetega mun tepi ka ngajual imah ditinggal bapana teh. Komo ieu keur ngamodalan bapak tere. Can deui lamun keur Kang Odong engkena nganaha-naha ka dirina. Bisa kumaheun mayana bakal bingung ngajawabna. Mitra kaum dangu, dina pamustunganana teh cukup ku sakali meijoh ngadalkeun kahayangna teh. Malah saterusna mah sok dibarengan ku salakina. Mun ngahaja datang nepungan kondi teh, meureun ngarah leuwih gede tanaga. Ari kondi kekeh wae teu mikeun. Tah kitu mitra. Sabab hantam wae kitu antukna kondi jadi ngerasa pusing. Anu matak dina akhir nama manehna milih ingkah ti lembur milu ka kota jeung Mang Mahmud teh. Imah mahkeun we cenah diantap sina kosong kitu. Cukup ku dipihapekeun ka Wa Alkasan we. Piraku suganku maijoh terus dijual. Da anu rek meulina oge tangtu bakal tetelepek heula. Moal ujug-ujug cereng ngaduitan. Kitu deui ari nyang hareupan Wa Alkasan mah meijoh teh sok rada eraeun. Jadi tulusnya mana rek ngulu ka Mamang Tendi? Cek Mang Mahmud waktu kondi ngedalkeun pamaksudan. Nya Mamang. Syukur weh. Najan kitu tapi Mamang rek papaitan heula. Ya, Mang karagap ka sakedeung. Kahiji di ditu teh maneh lain rek ngadon senang-senang. Teu rek digawe euy. Ari pancena mah teu pati berat ukur nungguan kios di pasar Ciroyom. Kadua panghasilan oge moal sabaraha gede. Kumaha maneh rek narima? Nyakeun wae masing kitu oge Mang, kuring mah hitung-hitung rek diajar usaha ka Mamang. Tah halus atuh rek kitu mah piraku urang teh rek hayo wae buburu. Hiji waktu maneh oge kudu bisa usaha sorangan, kudu bisa macakal. Mamang oge baheula Mamang, buburu heula sanggeus rada apal kakarak cacarakan usaha sorangan berkah geuning aya hasil nari di Badungku Junun malah. Cek Mang Mahmud kalayan daria. Nya saha anu nyaho mitra kondi oge bakal bisa nurutan Mang Mahmud. Najan kasebutna ukur bandar beas tapi da katenjona teh senang. Imahna geus ditembok, malah bogaeun mobil losbak sagala. Iraha pinditeunna teh Mang? Pinditeunna iraha? Tanya kondi deui sanggeus ngalamun sakedeung nyawang wewengkon pasar Ciroyom. Kajelmaehna can kungsi ka dinya oge. Jika nama opat poe deui. Lamun barang anu rek diinditkeunana geus kumpul kabeh, geus bebeja ka maneh ya rek milu ka Mamang. Kumaha Mang? Geus bebeja ka indung maneh. Acan Mang. Teu meunang kitu atuh kondi. Pupuli heula itu. Pupuli malah sakalian minta didoakeun. Arek eta oge. Bagus. Lamun kuring geus puguh tulus milu ka Mamang. Pantes ditulus cenah lain milu. Mohon tah kulantaran ayeuna mah Mamang geus nganyakeun kuring oge tang turek bebeja heula ka Amma. Jiga tuh kan engke oge ku Mamang dibejaan deui pinditeunna mah. Nya ke dibejaan pinditeun anu pasti nama dibejaan. Cek Mamangna kalayan daria. Mitra kaum dangu.
asa hoream pisan rek pupulih ka Meijo teh. Ulah waka nyaritakeun pamaksudanana tuda kuunggahna oge maehna teu sasat teu purun. Atu antuk nama aya kana 2 poena kondi nimbang-nimbang teh. Najan dina akhir nama maksakeun hindit. Rek beureum rek hideung kumabehna wae. Kitu ceuk pikirna dina mangsa harita. Kumakarep maneh weh daga segede ieu, ceuk Meijo. Kabeneran harita teh Bapak Trena keur teu nyampak di imah. Teuing keur ka mana? Da teu pangangguran nanyakeun. Nya Ma, molon Kondi. Atuh meureun imah teh bakal kosong Kondi. Ngadenge kitu Kondi teh nyarita. Teu purun mairanana oge. Ari geus nyabit-nyabit di perkara imah mah. Kumaha? Kumaneh rek dibikeun moal eta imah dijual? Hah? Deui Kondi can wakan nembalan. Puguh ngeunaan hal eta mah anu pangembungna ngajawab pananya indungna teh. Yah Kondi dengekeun geura. Sing percaya wae ka Ma tuh. Da duitna oge moal dipake teu puguh ieu. Rek dipake ngalagaan usaha bapa maneh. Ulah dianggap bapak tere wae atuh anggap bapak pituin. Da bapak maneh mah geus maot. Moal tepikeun ka leungit duit hancengan maneh mah moal. Ya, lamun usaha mah geus maju mah pasti duitna bakal dipulangkeun deui ka maneh. Oh, lamun usahana maju, cek jero pikir Kondi. Tapi na jero hate wae eta mah. Leuleui keudeu pok mehna nyoara. Kumaha lamun terus nangkub sarta modalna teu baik deui, Mak? Kumaha Kondi? Moal mungkin atuh. Yakin bakal nancung. Meijo kekeh nyerangku pertanyaan kitu. Kieu we atuh Mak, ceuk Kondi sanggeus rada lila jempe. Kuring bere heula waktu. Waktu we jeung waktu ya. Waktu mah seukeut alabatan pedang deuleu. Tapi apan butuh modal oge nyerentek ieu mah. Ceuk Meijo bangun anu hanjelu. Barang ngadenge ceritaan Kondi kitu teh. Nya tuh da kuring na moal bisa nyieun putusan ayeuna-ayeuna mah. Wayahna we atuh Mak nungguan heula. Lah sia mah. Budak teh teu bisa diatur pisannya. Mitra kaum dangu digitukeun Meijo. Kalah ka kukulutus. Pokona mama tungguan wae putusan kuring. Wayahna we atuh mah nungguan heula. Digitukeun Meijo henteu nyarita deui. Tapi ka Kondi amitan mitra. Tapi ka Kondi amitan paromana angger bangkenu. Ngemu ka teu panuju. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.